Yo. Jagung leutik keneh aing mani euy dipanen teh kawareh heula we ieu mah. Bukan deui lah. Ka mana maneh Jang? Dulumpatan we di kebun we kieu dan gak balik. Mang, kepanen jagung nih mantap tuh. Aduh, mana mau meta jagung. Dan kamari geus diangkut. Tinggal encan nu ayeuna ge tuh nu leutik keneh can beres. Bang, waduh sia. Ku aing doakeun jagung sing baru du. Aduh, ari sia ngadoakeun aing tidak betul. Alah sia. Nah, halemur teh jempling unu hajat. Udah. Yang. Dik. Ai nu hajat di bawah mana? Tuh, Bang, tuh. Mana mah kieuan jalanna. Iya mah. Yang geus tuh. Nuhun heuh. Yuk. Cara pernaonnya. Ana lagi mancing. Rapning mancing teh teu beunang. Ini Ani lagi waiting. Dari tadi belum dapat. Umpan nu ade atuh ulah kesanggung. Aduh, ente ngeremehin umpan aneh. Umpan aneh ini nomor 1 dari Dubai. Nih. Emas. Anjir, ieu mah Sultan, umpanna make emas. Iyalah, Ana bukan orang miskin. Ngapain umpan pakai nasi? Kayak emas lah. Ih, marah teh galau. Hanya bagian aja nih emas ke orang yang membutuhkan. Bukan we atuh anu mah meunang euy ngaleget teh. Tah euy nyamperkeun euy manukna euy. Aduh, dak saha tadi ngalewat kadinya aing mah. Mang kenaon? Mana mah make lewat dinya deh pugu aing teh ngaleget eta mah ini manukna. Atupan mang ngampurat nyau. Sesuai nama mana init lah, agak gue di DG. Tekawur berak teh, betul kan ngalaget, ngaganggu, ngagane itu ya. Woi, ente, sini. Ini dia. Ikut Ana yuk. Jadi gini Cil, Ane mau sedekah. Udah tahu caranya, Ane kasih tahu. Atuh gampang rak sedekah mah piraku tinggal Ane tahu gampang sedekah, tapi Ane malu. ya werap sedekah mah mun papanggil jelema anu kan we ngaera teuing. Wah, ide ente mantap, harus Ane coba. Ya udah, Ane berangkat dulu pergi, mau kasih sedekah. Ya, makasih Cil. Kita orang Arab apa orang Sumaria menihidung tekawur.
Adam naik gue dari pupudak nanti. Bentar. Ini nih mas, bom mas. Aing dipercaya Aing kasihan. dipercaya. Nih, lihat.